warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Anti Lidewati kawit di kelas 10 MIPA 2. Didieu SIM abdi wawakil ti kelompok 3. Bade ngalengkapan tugas kelompok bahasa Sunda nyaeta ngawawancara salah sahiji ketua eskul di SMA N 27 Garut ieu. Didieu SIM abdi bade ngawawancara salah sahiji eskul paskibra nyaeta Kang Aji. Tarusan kahiji kegiatan non wayan aya di eskul paskibra teh. Eta teh kegiatan di eskul paskibra teh aya lancar sapertosna pengibaran 17 Agustus, pengibaran seperti hari jadi Garut tadi teh, hari eskul biasa mungkin gitu teh. Tarusan kedua aya seksi bidang naon di eskul ieu teh saran sebatkeun nami-namina. Eta teh aya seksi bidang komandan sepertos kami teh, terus wakil komandan teh asli aya bendahara Maela, sekretaris teh Astri, dan ton teh Kang Eri. Mungkin segitu teh tak sedina mungkin Pertaras anu katilu iraha eskul paskibra teh dilaksanakeun. eta teh dinten Kamis teh. Anu kaopat di mana kegiatan eskul paskibra teh dilaksanakeun. Eta teh di sekolah SMA 27 Garut, Kecamatan Cibalong. Pertaras anu kalima naha eskul paskibra teh biasa diayakeun di sekolah SMA 27 Garut ieu. Janten kieu nya teh paskibra di SMA teh tak teh teh janten siswa-siswi teh pados aktif gitu teh. Janten produk teh maraju di bidang. Pertarasan anu kagenep kumaha lumangsungna eskul paskibra teh sangkan tiasa maju. Janten kieu teh pados paskibra maju teh janten guru teh kedah ngedukung kan kegiatan paskibra. Terus siswa-siswi kedah ngedukung oge. Itu kan paskibra teh kayaknya pada awon-awon gitu teh. Pada harus mendukung we. Paskibra maju kan kami maju paskibra sama 27 kan bangga saya. Maksud itu kan atur nuhun kana wakosna